Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edmondina Mara. Kumaha ramang dengan ti wargi. Pemugi secara rehatnya alhamdulillah dengan ti tiasa ditepangkeun di Sanang Siburing Edmondina Mara. Atuh dina acara anu dipikares ku wargi. Acara dongeng Sunda nya wargi sadayana. Pemugi secara rehat margi sadananya sehat jasmanina sehat rohanina digambilkeun rezekina ugi ditempikeun balaina aya dina lindungan atanapi panangdayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihar pusing kuring siang kalian wargi anu nuju ngantos dongeng Sunda karangan Kidesa dina judul Ngadu Teluh nya wargi. Dan dia bagian anu ke-18 wargi. Hanca urang bagian ke-17 wargi dinten kamari urang nyarioskeun Farid Maisare di Panggimaran. Tarita dicana ujin wargi ungi kalian disampaikan di Paciringan. Nah, nongin lagi dongeng warginya ya bikin ngabubur budak cengeng. Nah, kumaha tur lajengna wargi sadayana mangga wilujeng ngadongkeun wae eta nglandung pang beberah mana ngadu teluh bagian ke-18. Hawa harita beuki tiis waktu geus ngagayuh ka subuh. Manu puter harita di sarada bangkong raung patembalan di samah ranca. Malah di barung ge disada di singkong gonggok teh onggok gok cenah. Nyarita tika jauhan celak-celak cahaya obor. Bikilila biki deket kataju bareng geus nepi horeng Aki Unus jeung Aki Sahiam anu geus ngabaku sok datang panggilan. Jadi tara eleh ku barudak santai. Bus katajug teu nanaon heula langsung salat sunat geus kitu red ka paimbaran tetela eueuh anu sare. Ngan aya kantongna unggul. Aki Unus calohok di dailapokna nya ka Aki Sahiam. Kang, kemana eta jang padidenya? Nah gini, ngan aya kantongna unggul. Ah kacai meureun. Moal daekeun ngahalangan ayeuna mah. Apan beuting geus dipapatahan. Jeung manehna geus janji yen moal ngahalangan anu salat. Kitu ceuk Aki Sahiam teu loba pikiran. Nya bener. Itu meureun eta. Ceuk Aki Unus sarita henteu panjang cumarita terus ngahaleuang pupujian sorangan bari ngadaguan waktuna subuh teh. Jagi sunduk atuh nigang mangsa mah dur harita. Bedug subuh ditakol. Ngong adan geus ngabaku. Keur adan teh ngabulul barudak daratan. Aya nu kebat katajuk, aya nu wudu heula, aya oge anu ngan ukur ngadon ku kumbah suku wungkul. Wudu mah geus di imahna meureun. Bus ka jero cara sasari sarolat berjamaah diteruskeun ku ngaji. Ngan memeprak Aki Sahiam durat-ret heula neangan muridna saurang di anu teu katenjo. Kamana jang Farid ieu? Saha nu manggihan? Kituna harita bari terus lurat reret imeut nakar. Tapi anger Farid mah teu kapanggih. Teu milu ngariung. Aya maksud teh nya ka mana atuh jelema teh nya? Tara-tara bisa sari ceuk si Ubed jiga nu ambek lantaran Farid teu aya. Kenai eueuh mah sok ge urang ngaji lah. Ulikeun hanca kamari. Mangga ceuk barudak mani raung breng harita maca Al-Fatihah bareng minangka bubuka. Dituluykeun ku ngadonga ti heula geus kitu kakara diwuruk kawas sasari. Wargi teu karasa di luar mah harita beuki caang wae kayaanana. Di wetan beuki hibar ku fajar kalangkang sang surya geus tembong beureum. Atuh sumorat ka Jomantara dipapag ku recek na saramanu
ayam jago raung kongkorongok, adu cangklek tukang nyadap geting kolotrok, anu kacai ting garidik, aya anu limpang lusuh, jika na menges teu kuat berat disaurku keyeup teh. Nya aya diantarana anu muru kabalong deket ajuk, jadi dinya aya paciringan paranti miceun, mangkaning geus pangseng meureun geus hayang brol. Barang bus kana pacilingan aya anu nyampai bari kerek nyegrek, cara tibra telilir beden sare tibra telilir-lilir. Ada bener warginya gebeg koceak eta jalma teh ngoceak bakat kuruwas. Lantaran parid make sarung belang, ari kaayaan can caang pisan karak remeng-remeng. Kejereng nurek ngaluarkeun kokotor luncat mundur, buru namru cung curongan oge kana batu terus ngegerungan aduh-aduhan. Aduh, tolong alah, tolong. Cenah pikaruwaseun nya puguh anu keur ngaji teh ruas. Jep jempe Aki Sahyam jeung Aki Unus paheula-heula kaluar. Barudak kiria barita kalawang pasedek-sedek pada hayang panggilan. Aduh, suku uing katincak atuh awas we hati-hati ieu kumaha dibut wae ceuk nu panggeulana tapi katubruk ku nu pandeuri. Raung barudak teh pasedek-sedek harita kagolodog. Ieu nu ampir ti jongklok ka balong. Bed tulungan euy. Kunaon tah? Ceuk Aki Sahyam burber barudak teh kapalebah anu ngajerit. Ari kasampak anu keur namru deukeut rungkun cau. Tedai kenangtung deui da sampingna baseuh mani goyobod. Aya naon ieu teh saha eta? Ceuk Ubed kanu namru. Bibi jang, itu di pacilingan aya nu belang. Ceuk eta awewe bari nunjuk ka pacilingan. Atuh sarerea harita kaget, teu aya anu mani nyampeurkeun. Sabab ngadenge kecap belang mah pikiranana terus kana maung atawa orai belang bubuhan di balong teh. Barudak mundur ari Aki Sahyam jeung Aki Unus maju ngan kaayaan beki caang. Ana breh lain maung lain orai anu belang teh parid make sarung belang sarena nyampai di jero pacilingan nu dikubeng ku gede gawi teh serta nyampai dina palangna. Masya Allah, lain orai lainna naon dah geuning si parid ieu mayu. Nah aya wae atuh. Da kunaon aya di dieu? Ceuk Aki Sahyam bari gogodeg. Atuh ruaseun nu ngadiung teh. Rog ngadeuketan kana pacilingan anda hayang yakin teh. Ana breh teh nya ante salah. Atuh ting aruluh itu ieu pada nanya, na kunaon bet aya di dinya. Kunaon atuh keur ngising kitu? Ceuk Aki Unus. Keur hees meureun da kadenge kerek. Jigeuingkeun da. Ceuk Aki Sahyam ka babaturan parid. Atuh baburu-buru geus kitu mah pada hayang nulungan ka parid. Barang di deketan terus diguyah-guyah, korejat, gurawil gujubar ka balong. Aturan cucut kabeh da puguh balongna jero, ger barudak sareuri, tapi aya ge nu karunyangeun. Sia mana atuh digentak kitu. Oge tiga berus tah. Ceuk Aki Unus ngegelendeng kanu ngageuingkeunana. Da ngagurubuk si paridna kenelah ngara mandi sakalian supaya pinter mandi di balong. Ceuk saurang bari mundur. Ari bari darita teh kuku cuprakan ka sisi kalacat nanjak ka darat. Terus ngalaan sarung nu baseuh. Nyambaseuna ku cai balong. Ret kakencaret ka katuhu. Ruas sabab loba jelema jeung aneh bet aya di sisi balong. Aeh, saha nu leka ieu? Kunaon kudu make digebruskeun ka balong? Pedasar di paembaran kitu. Pan geus janji moal deui-deui saha ieu nu boga pokalna ieu? Awas ya disiksa ku aing. Ceuk parid ngambek nyangkana aya nu deleka ngagebruskeun maneh ka balong. Nu tadina mikarunya jadi ambek ngadenge kitu. Si Ubed mencereng bari ngadeuketan pok ngomong rada heuras. Kunaon si lain parid? Aya kaduangan nuhunkeun sia teh. Dewek mah nulungan ka dieu euy sabab si lain hees di WC. Kitu ceuk si Ubed.
Hees di WC kumaha? Aing mah hees ditajuk di sore oge. Aki sahiam waspada. Lamun diantep bisa jadi pasea. Terus ngadeketan ka Parid pok ngomong leuleui jeung Daria. Ulah gitu jang Parid. Tah si Ubed teh bener manehna teh tas nulungan nya, nulungan ka dieu sote. Malah Aki jeung nu sejena ge nya kitu nulungan. Sabab di dieu henteu aya nu boga dosa. Kabeh ge anu bela ka urang. Geus ulah nyalahkeun ka batu. Pikiran anggur mah. Naon anu saenyana pang jadi kieu. Wating ieu teh buah tina pagawean ujang sorangan. Kitu ceuk Aki sahiam ngararembung hate Parid nu kacida ambekeunana. Ah, teu percaya kuring mah. Saha saksina cing? Saksi jelema aya nyata si bibi nu rek ngisi. Anu pangheulana manggihan ujang di dieu. Mun teu percaya ka si bibi, bumi jeung langit milu nyaksian. Leuwih luhurna deui Allah anu maha ningali. Cuk Aki sahiam harita teu kawawa ambek, anjeunna mah ngajawabna tenang jeung Daria. Parid gareret ka si bibi anu anger namru deukeut tangkal cau. Lantaran bujurna nyeri jeung era rek nangtung teh bisi mata kaguyurkeun sarereha. Bi, naha nya manggihan uing sare di dinya? Cuk Parid nunjuk kana pacilingan. Munjang bibit tehan asmanina lumpatan geus teu kuat ku berat. Narigok ari breh aya nu belang tah. Bibi ngajeri terus ngajeng. Kalah labuh berudul Aki sahiam jeung muridna sumping. Oh kitu naha nya. Berjadi sare di dinya. Da penting teh sidik sare teh dina paimbaran di jero tajuk. Tapi nah ayeuna aya di dieu aneh-aneh pisan. Moal ku jin mah kitu. Ceuk Parid manehna sadar ayeuna mah pasti ieu teh pagawean jin. Jigana mah kitu jang pek pikiran. Susuganan bisa nambahan luang jeung pangalaman. Aki marek balik geus beurang ieu. Ceuk Aki sahiam terus ngalios balik. Buriak muridna ge buyar kitu deui Aki urus. Nya tungtungna mah Parid teh pada ninggalkeun terus manehna ge kacai rek nyeusuh pakaian jibreg di bawah 3 brus. Atuh si bibi cengkat terus ngalayap ka balong. Ayam jago harita raung keneh kongkorongok. Manuk saeran mani balger di sana da mapag datang na beurang. Bigelila beuki ngebrak bae. Nya akhirna mabrai sang surya medal cahayana sumirat nya angan buana. Wargi sadayana anu mikaresep kana dongeng Sunda anu masih ngadangkeun dangetnya wargi bo di bumina masing-masing nya sareng kula wargi anu resep kana dongeng oge di pasar-pasar nya di swalayan atuh di toko-toko sambian ngantusan dagangan gitu anu para lanjanya wargi atuh para nelayan mah tah anu dina kapal laut aya anu ngadangkeun tah sambian di damel dina kapal pesiarnya sareng para nelayan mah biasa lelang laut gitu ngaturkeun nuhun ka wargi sadayana anu resep kana dongeng Sunda nu digarap kumanggina mara bangga atuh ulah seuting yang kolong kana waktu soal bisa dinya urang lajengkeun deui lah ieu carios ngadu teluh kalangan kilik sabagian pada 18 jadi jeung ngadangkeun nugikeun ka ring senda bae. Wanci pecat sawed bari tege sedangdan sarung anu karak garing di depan kitu di pakaian sejena kantong ditunda gigireunana manehna diuk dina bang barung nangkep tuur bari mikir. Mereka cita di kayaan di lembur Cikau. Pang manehna wani lunta teh sabab kajurung ku maksud ka bawah ku tekad. Ayang mulangkeun ka nyeri ka ian jeung ino anu geus nyeri ka dirina sarta ngagunasi ka kaindung bapana. Hebat teh Parid panas niat hayang masantren kagoda deui. Manehna hayang limpang kanu jauh, hayang neangan guru nuluhung anu leuwih dina sagala-galana. Aina ku Parid garasa ilmu Aki sahiam teh memang teh cukup. Lain pigurueun manehna kitu ceuk pangrasana. Ah, aing teh betah di dieu teh.
sabab najan nepi ka tahun-tahun ge moal bisa nanaon ukur bisa ngaji maca Quran tapi ilmu anu diteangan ku aing moal kapanggih aing teh hayang maca kalakuan si Ian jeung si Ino na jelema naon eta nu saenyana kitu ceuk teh Parida harita lila ngalamun nya akhirna maneka derek indit ninggalkeun lembur Gandawangi lingeun harita ngaragamang kana kantong terus dicekal jero turun kaburuan terus lempang muru ka warung Aki Sahiam Tegung Srila geus tepi gek diuk dina bangku panjang bari sok nunda kantong kaparengan harita Aki Sahiam teh keur salse teu aya anu jajan nah geus mamawa kantong jang are ka mana ieu ceuk Aki Sahiam nanya ka Parid geus sagedang dan Ki abdi teh hapunten tina sabdayaning kalapatan abdi tos nurunkeun ilmu ka Aki maksudnya nurunkeun ilmu ka abdi anu sanes sakedik teh Aki teh nurunkeun ilmu ka abdi teh sanaos abdi henteu lami di dieu nanging luang sareng pangalaman abdi namihan ayeuna kahartos sarta yakin yen kasauran sepuh teh henteu sadayana lepat aya gen leresna sarta sae kanggo sadayana oge abdi percaya yen jin teh aya nanging kapaksa abdi moal neraskeun masantren di dieu kieu atuh sanes sapercaan tan ka Aki ngan abdi gaduh keneh tujuan anu can kahontal eta tujuan di Aki henteu nyampak jadi kapaksa abdi teh kedah milarian kanu sanes tak margi kitu neda permios bade neraskeun ngalalana milarian pangalaman anyar pamanawian tiasa patepang sareng diteangan ku abdi tah kitu ki ceuk Parida dari terangkeun maksud jeung tujuanana Aki Sahiam colohok teu nyana horeng Parida rek indit puguh nyaah sanyana maka Parid teh najan baleweng jeung bandel ge da ari dasar nama jelema hade jeung calakan tapi Aki Sahiam teu bisa ngahalangan pok ngajawab jang ku Aki dihampura pisannya ya. Tapi wayahna we Aki mah moal bisa mekalan ya teh sabab Aki ge kayaan batan sakieu ujang ge geus kasaksian tapi sanyana mah Aki teh ngajurungan mun ujang arek incah teh ieu tempat kan Aki sadar yen Aki jelema bodoh memang teu sagala nyampak mana komo lamun tujuan ujang beda di Aki teu aya geus tangtu Aki moal bisa merena naon iwal tinu geus dibikeun mah dakulantaran kitu nyabral wae rek indit mah ku Aki didungakeun sing salamet sing hasil dimaksud sing dikabul sing diijabah sapaneja hampura Akinya henteu bisa nyugemakeun kitu ceuk Aki Sahiam dari anaker cek Aki nuhun sakitu ge ku abdi parantos katampi permios abdi bade mios ayeuna parijengka terus munjungan gap Aki Sahiam di tampanan ya geus kitu mah Parid teh terus indit limpang sakaparan-paran teu puguh nu dijugjug malah limpang mapai jalan kamana wae tepina sabab teu nyaho nu dituju naon bae anu kapanggih ku manehna di saprakan luar ditajuk Aki Sahiam rada lila kalunta najan mindeng mangih lembur eueuh nu cop jeung hate atuh ukur ngaliwat suku mani geus nyareli tapi terus maksakeun awak geus rungsek deui tapi teu matak penggas pangharpan satungtung aya tanaga mah terus bae limpang ari barang dahar naon bae nu kapanggih malah geus saminggu teu manggih sangu bara main teu wani barang penta teu ora mana komo putak petik ulang paling anu batur mah teu daekeun jigana teh jeung tibatan kudu ngadahar meunang maling mah kajeun paeh lang laisseun da geus boga ari pikiran kitu mah yen maling teh lain pagawean hade sarta geus asup kana pujitna henteu matak jadi sehat malah mah bakal jadi kasar tapi dasar kudu ngalalakon nyadina hiji poe Parid teh geus teu kuat ku capek sukuna rincung awak lungsek kesanggis teu bijil kulit semu garing balas kapoe
Ari kadaharan kurang sesat nama puasa baik berdeku eureun handapkeun tangkal caringin kurung. Terus nyarande kana akar ngabaheulai jiga nu teu aya kasusah padahal mah awak teh kasida ribuhna. Keur kitu lar aya nu ngaliwat hiji lalaki tengah tubuh pakaianana dekil buukna rada gondrong beungeutna kotor kawantu tas numpang jauh jigana teh saruba kawas parit keur ngalalana. Barang red kaparit kabitaeun terus mengkol red eureun bari nangtung teh nanya kaparit, "Jang, reka mana ieu?" Pokna bari mancerong, "Reka mana we kuring mah teu boga tujuan nu tangtu keur neangan nu eueuh." Ceuk parit ngajawab saingetna, "Atuh eta jalma rada katarik ku omongan parit." Terus ngadeuketan sok nunda buntelan pok ngomong, "Ngaran akang mah Santama iteh." "Ari ujang saha?" "Parit ngaran kuring mah." "Reka mana atuh akang teh?" Ceuk parit deui, "Akang ge sarua teu boga tujuan nu matuh, teu boga niat anu merenah, kemana we tepina. Coba akang ge sarua jeung ujang jigana mah pada-pada keur rara tunggara. Henteu kuring mah teu tunggara, senang kuring mah. Ngan ayeuna keur pareng we sangsara, ari akang tunggara kunaon atuh?" Ceuk parit, "Yeuh jang, akang teh jelema miskin sabenerna. Sagala teu boga, ari pamajikan panasbaran, boga mitoha bawel, eueuh piliheun bae. Mangkaring akang teh teu boga nanaon. Atuh pasea teh pasea bari jeung teu puguh nu dipaseakeunana. Sabab anger ukur nguruskeun kasusah dina rumah tangga. Dumai ka hayang pamajikan teu kacumponan." Santama harita eureun heula nyaritana, ari parit teu ngomong, ukur mencerong bari ngabandungan. Pokni Santama teh nuruikeun omonganana. Tah kulantaran kitu akang mah nekad indip ninggalkeun imah bebeja ka pamajikan rek usaha ngan moal wakabalik lamun can meunang duit sagede anggal mah. Tapi jang geuning duit teh laleutik wae, eueuh nu gede. Jeung hese bapanggihna. Nepi ka poe ieu teh akang teh geus sabulan ider-ideran, tapi can hasilna naon. Atuh minggu kamari akang teh meunang beja di tukang gentong, magarkeun teh gampang hayang beunghar ngadadak mah. Asal wani jeung daek ngaluarkeun modalna. Kitu cenah ajang. Nu matak akang mah rek ini teh ayeuna mah rek ngadatangan ka tempatna. Kitu ceuk Santana nyaritana taya ka era. Sublak-blakan. Parit ge kataji ngadenge kitu mah. Sabab manehna ge hayang ari beunghar ngadadak mah. Karita nanya, "Nah kumaha carana Kang?" "Munjung ka buta jang." "Munjung ka buta? Nu bener Kang na aya buta kitu? Bener eta teh buta teh aya?" Parit celohok setengah teu percaya kana omongan Santana. "Bener jang. Maksudnya bener jeung teu mah akang ge can bisa ngajentrekeun dah. Jawa Kang sorangan ge nya can ngalaman kitu tah. Ngan rek dicoba we. Geus sugan we atuh nyaan tah. Aya hasilna cik ujang arek milu tah moal ieu." Cik Santana manehna hayang aya batur. Parit gahuleung harita. Mikiran pertanyaan Santama. Ku parit kapiki lamun aya kahayang tangtu kudu ikhtiar. Metakeun akal tarekah. Tapi tarekah mana anu kudu dijalankeun ku manehna. Tangtu kudu milih anu luyuk jeung kamampuhan sarta ngajodo jeung belikna. Sajabana ti kitu kudu milih anu halal anu teu matak cilaka. Tapi ras inget segala rupa kahayang jeung cita-cita teh hese geuningan kahontana lamun teu make modal. Modal eta kudu diteangan ngan rata-rata modal teh duit anu kacidad pikabutuhna ku sarerea. Parit harita butuh ku duit manehna. Tapi embung ku asin munjung ngan inget yen manehna butuh ilmu naon bae asal nu yakin benerna, yakin ayana, ulah ngan sakadar beja. Jero-jero aya niat hayang ngajajal itung-itung neangan luang jeung pengalaman, nah bener buta teh aya. Harita manehna ngomong, "Talamun nya sakadang buta bisa mere dunya berana,
Uing teh hayang ngajaran, tapi di mana ayeuna jeung deui Rupina waktosna wargi dina channel YouTube anu mikaresepna dongeng Sunda kumargi waktos senyekapan ya wargi carios ngadu teluh bagian anu ke-18 wargi dicekapkeun dugikeun ka dieu bae pamugi ieu carita Sunda wargi kakampi kalayan kabingahan insyaallah wargi sadayana ngadu teluh bagian anu ke-18 wargi enjing bayinya dina waktu anu sami pamugi urang sadaya biasa di tepangdaungkeun di simkuring meunina marang ngaturkeun nuhun keparatosan wargi sadayana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi